Ayat ini disebutnya dosa ad-dunubu syaitaniyah. Karena apal, ieu teh dosa bisa. Aya dosa anu asalna teh tina karetegna setan. Urang teh midamel dosa teh ti mana ieu mah? Nu nembe mah urang teh tina naon? Tina takabur mah, tina mulkiyah teh. Dosa nu ka pangeran, ieu mah dosa tina kareteg setan. Dosa naon ieu teh? Al-hasad. Hiji hasud. Dua al-baghi. Nu katilu al-khila. Nu kaopat al-makr. Nu kalima al-bidah. Dosa anu asalna dikeuna gareteg setan mah hiji dosa hasud. Nah hasud teh naon? Hasud teh upami saur dina ieu mah paripaos mah iradatu ala zawali nikmatil ghair disebut hasud. Hasud teh mikahayang leungit nikmat anu aya di batur. Urang teh ganu nikmat, batu ganu nikmat. Tapi nikmatnya di batur teh kudu aya di urang we. Lamun paripaos orang Sunda mah jalmi anu hasud mah di mana batur bunga kurang susah, di mana batur kurang susah, di mana batur susah kurang bunga gitu. Jadi lamun batur susah teh bunga kurang mah. Ngan di mana batur bunga kurang susah gitu. Jamin masuk ke sini teh. Ibu gaduh tantangan susah. Bunga alhamdulillah, tapi kan alhamdulillah tetangga susah teh. Tapi lamun tetangga bunga kurang susah. Tetangga meuli mobil kurang susah. Isukna tetangga kabeli pesawat kurang lebih susah gitu. Jadi eta teh hasud. Jadi ari hasud mah eta tina waswasati syaitan. Urang teh di naon digerenteskeun ku setan teh. Kumaha carana teu nampi kana nikmat pemasan ti Gusti Allah nu Allah dipasikeun ka papada jalmi. Gitu. Jalmi gaduh nikmat urang teh. Eta jalmi mah boga mobil, boga eta ge menang ngajuk. Padahal kan bae da batur nu ngajukna, batur anu mahyarna jeung urang panas. Kuduna mah panas kenal pot. Nah, kalau bujur urang panas. Gitu nya. Tah urang teh kana hasud mah. Hasud ku ilmu, hasud ku harta. Ngan hasud mah salepel itu. Moal kalangkungan hasud mah. Tukang dagang jeung tukang dagang deui. Tukang tani jeung tukang tani deui. Tukang angkot jeung tukang angkot deui. Nya gaduh ilmu ge jeung gaduh ilmu deui we hasud oge. Jadi salepel. Tah eta teh tina waswasati syaitan. Nas al-khila. Aya deui nu teh setan teh nipu. Tupat tipu niraos teh nipu batur teh nya. Kata kieu anu gamjalmi nu tos terbiasa nipu mah asa teu kaera we. Jadi ditulungan teh terus saya nipu. Janten atas janten kabeh tukang nipu mah terus saya nipu. Hese eta teh ngobatanana eta teh setan. Setan. Terus al makar mun teh mah makar mah nyaeta sok hayang wae beda ti batur. Di mana ayeuna urang teh aya pemerintah teh hayang we ngalurugkeunana batur teh salah we nu ayeuna dikudeta disebutna makar.